Gentring kacapi pemilik asih, asih indung, asih bapak, asih kaputri cikana neng wita mustika wasbang. Disarengan puji syukur ka Allah nu maha luhur, nu maha gopur, nu maha agung, anu parantos senangtoskeun ka aranjeunna hirup papasangan kersaning manten anu murbeng ieu anak. Dina wanci nu mustari dina mangsa nu utama enjing dinten Senin nu moal papasten kanggo anjeunna duaan neng Mita Mustika Cek Andre Setia Pratama. Insyaallah mungkas mangsa lalagasan miten biar ngalap alam rumah tangga. Dinumuran kebahagiaan disarengan widi Gusti Nu Maha Suci. Jiad pangdoa ibu kalih rama anu mandung anu mayuga. Bagja gelis. Pabis kabinah menjadi indung dina danget ieu insyaallah. Salah sawios acara kamu jajak hidup karena pamaksa dan anu sae anu moya jatuh prameditan enjing ngaras gampang dilajengkeun kana siraman tabis bina ti mama ti apa ti uwa ti bibi ti mama ti sadayana wargi sadaya. Mugia kasadayana wargi-wargi eneng saderek ti apana saderek ti ibuna pangersa Bapak Yoyo pangersa Ibu Ani pangersa Ibu Yoyo pangersa Bapak Ujang pangersa Bapak Iman kapangersana Bapak Endang kapangersana Ibu Tati Ibu Didah mangga supados siap-siap sadayana malinggih di payuna bumi Sohibul Wanimah dina panglinggihan anu parantos disayogina. Dina danget ieu simkuring nyanak asmana Trispul Wedding Organizer ti Palih Raja Polak Tasikmalaya. Alhamdulillahirabbil alamin anu tuluy kawit tadi sadugi nasim kuring ka ieu haplah mubarokah katingal aranjeunna ngestukeun kana ieu pamaksana.